Nabi Daud. Nah, najan awakna leutik tapi tiasa ngelekeun Goliat. Da harita mah da alit keneh da Daud misalkan ngalawan Masih rumaja keneh, masih alit keneh. Yoswana anom, salirana tangtos alit keneh da. Mohon. Saurna di pasihan saragam tentara oge, teu kaang da ageung deui. Teu tiasa mapah malahan. Malahan teu tiasa mapah aboting hartosna anjeunna masih rumaja dina panafsiran eta. Tapi Goliat kan agung raksasa, gaduh pangawakan anu gagah tapi tiasa eleh. Nah ngelehkeunna teh kunaon? Nabi Daud najan awakna leutik teu kawas Goliat anu badai tapi wani teu sieun teu gimir sabab Daud disarengan ku Gusti. Daud perang malah teu make pedang tapi hebat manehna anu menang. Si Goliat malah anu ngajengkang sareng Gusti sadaya pasti menang. Nabi Daud najan awakna leutik teu kawas Goliat anu badai tapi wani teu sieun teu gimir sabab Daud disarengan ku Gusti. Daud perang malah teu make pedang tapi hebat manehna anu menang. Si Goliat malah anu ngajengkang sareng Gusti sadaya pasti menang. Sampurasun pamirsa sadaya tepang di sareng simkuring di acara Gentra Kahuripan. Lagu kidung rohani anu nembe didugikeun ku Ibu Rita sareng Abah Omen anu judulna Nabi Daud. Ieu teh cocok pisan sareng guaran Gentra Kahuripan dinten ieu. Tah geuning. Tah pamirsa mugia pamirsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan ku Gusti Pangeran anu Maha Agung. Payuneun abdi aya Kang Adang anu teras sayogi jantan narasumber. Padang abdi bade langsung ka perkawis tema dinten ieu Gentra Kahuripan Raja Daud. Ieu menarik pisan kumargi upami abdi ngaoskeun dina data atanapi daftar karuhun Gusti Yesus Kristus. Daud teh dicutat dina lungsuran anu nampi janji ti Gusti Allah ka Nabi Abraham. Kalebet Nabi Daud. Nah, anjeunna teh kan raja kadua. Ieu upami ninggal titu runtutan raja kan tiasa oge nya. Raja Saul. Tapi anu dipilih ku Gusti nyata Raja Daud. Tah aya naon di Raja Daud dugi ka Gusti milih anjeunna. Laras. Janten memang sakumaha sangom Pak Sam tadi yen obrolan urang hiji obrolan anu tiasa naji urang saha anu teu wanoh ka Daud atanapi terang. Ai wanoh sareng terang benten. Saha anu teu terang ka Daud. Bahwa anjeunna diangken salaku nabi, bahwa anjeunna diangken salaku raja, sareng sajabina. Daud hiji jalmi anu kakoncara dugi kadanget ayeuna seueur jalmi anu ngange nami Daud. Nah, patali sareng saha Daud pangandika Gusti eces pisan ka urang. Seueur pisan informasina, seueur pisan bewara ngeunaan Daud kumaha tingkah rekah palipolahna, kumaha sadintena saha anjeunna teh ti mana seueur pisan. Tangtos dina ieu kasempatan urang mung tiasa ninggal sakadik-sakadik mangrupa jujutan hungkul. Tapi mugia munel ieu. Leres. Arti da upami dibuka sadaya di guar sadaya banyakan waktosna.
Tah hayu urang tinggal heula perkawis Daud teh saha dina hiji Samuel pasalna anu ka-16 urang tinggal ayatna anu ka-7. Ku abdi diaos. Mangga. Kieu tapi dawuhan pangeran ulah nenjo kana dedegna ulah ngareret kana kasepna. Eta mah teu kapake. Pamilih kami ageng Gusti Allah teu sarua jeung pamilih jelema. Jalma mah nenjo luarna, kami mah nilik eusina. Tadi disangemkeun Daud sanes raja kahiji. Panganika Gusti nyangemkeun ka urang tiasa ngaos, tiasa maluruh di dieu. Yang raja kahiji anu dipilih nyaeta Saul. Namun upami urang maluruh informasi dina panganika Gusti, Saul dipilih sanes ku Gusti. Panganika Gusti nyangemkeun Saul dipilih ku bangsana, nya bangsa Ibrani atau napi bangsa Israel waktu harita. Janten bangsa Israel kapaksa atau napi maksa Gusti supados ngajenengkeun hiji raja. Margi saurna hoyong sapertos bangsa-bangsa sejen anu aya di sabudeureunana anu tos kagungan raja. Tangtos kunaon ye urang kedah sakedik urang dicarioskeun. Margi pilihan Gusti anu mimiti perkawis raja nyaeta Daud. Dina ayat 7 tadi eces pisan saurna Gusti mah henteu nenjo atanapi henteu ninggal henteu nilik sakumaha jami anu nilik. Jalmi mah sok ka taji ku dedegana dedeg sampe rupa hade cenah wah ieu pirajaeun nyaeta saha lanceukna Daud atanapi rakana Daud Eliab. Kirang kumaha anjeunna prajurit atos lebet ka medan perang pangawakanana wah eta gagah gitu pisan gagah cocok pikeun raja eta paninggal Samuel. Paninggal Samuel, tapi saur Gusti ka Samuel sanes eta. Gusti mah henteu ninggal sakumaha Samuel ninggal. Nabi Samuel. Saur Gusti ninggal manahna. Rupina Gusti ngawitan nyumponan janjina ka karuhun-karuhun ka Bapa Abraham, Ishak, utamina Yakub. Margi pertama disebat perkawis kerajaan nyaeta waktos Yakub ngaberkahan putra-putrana. Waktos harita Yakub tersepuh atos meh ka panungtungan Yakub lajeng ngempelkeun putra-putrana Anu 12 teh nya. leres pisan. Sadayana dikempelkeun lajeng diberkahan. Saur Yakub tongkat kerajaan moal leupas ti Yuda. Saha Yuda? Teras. Sakumaha disebat di awal tadi ngamimitian yen Yuda anu baris ngarundaikeun nyaeta Daud. Daud teh katurunan Yuda. Gusti henteu jalir. Upami berkah Gusti ngalangkungan Yakub disebatkeun yen keturunan Yuda anu baris janten raja ya Daud. Keturunan Yuda anu munggaran anu janten raja. Namun ieu sanes mung cumarios patali sareng Daud wungkul. Margi urang tiasa ninggal aya oge pangandika Gusti yen aya raja turunan Daud tapi karajaanna langgeng. Kumaha kitu raja teh kedah aya teras turunan Daud. Hartosna upami Raja Daud mah sanaos anjeunna raja besar tapi aya watasna nya. Leres pisan. Ieu mah keturunan Daud langgeng. Muhun tangke ke urang tinggal sami-sami nya perkawis eta. Janten aya raja sejen anu titeureuna Daud suku nasami, suku Yuda nyaeta baris babar hiji raja aheng raja anu baris mimpinana teh cenah ieu mah raja damai. Karajaanna langgeng salalawasna. Engke urang tinggal sami-sami perkawis eta. Tah eta kasang tukang perkawis Daud. Perkawis ieu anu karajaanna langgeng tiasa di kitab naon dah Padang? Tiasa engke eta teh di Lukas. Urang tiasa ninggal di Lukas 1 ayat 22-23. Ieu nubuatan. Lukas yakin pisan yen Gusti Yesus salaresna salaku turunan Daud. Mangga bilih bade di awas ayeuna mangga, tapi urang gitu. sabit deui Oh nya, mohon. Sanes mangga bilih ieu waktosna. Kumargi hapunten nya engke simpen we.
dicetat. Mangga Oke, mohon. urang lajengkeun. Mohon Lukas oge mangrupikeun ieu teh kaitan tina nubuatan Yesaya. Yesaya. Dina Yesaya 8 ayat ka-6 sareng 7. Tah, kumaha upami ku abdi diaoskeun anta Yesaya? Mangga Keur pimangpaateun urang. Geus medal hiji murang kalih, hiji putra pameget anu bakal mingpin urang. Anjeunna bakal disebut panarosan ajaib, Allah perkosa, Rama langgeng, Raja kerta. Kakawasaanana moal aya tungtungna, kerajaanana bakal aman sapapanjangna, marentahna bakal sakumaha Raja Daud, kakawasaanana napak dina bener jeung adil. Ti ayeuna nepi ka akhir zaman kitu dipastikeunana ku Pangeran nu Maha Kawasa. Tah, janten aya dua pribadi, kahiji pribadi Daud kumanten, salajengna aya Raja Sejen anu oge mangrupikeun teureusna Daud, teureusna Yuda, kerajaan Yuda anu baris mimpin nyaeta Raja Utami, Raja langgeng nu baris sumping. Sateacan langkung jero urang cumarios perkawis ieu hayu urang uih deui ka pribadi Daud. Nuhun. Janten kinten kumaha Daud teh saha Daud teh naha Daud bet jadi jalmi atanapi raja anu kawentar. Mangga punten pangaoskeun ieu dina Jabur 81 ayat 14 dugi ka 16. Mangga saurang Padeni upami biasa Jabur 81. Jabur 81. Mohon. Hiji ayat 14 dugi ka 16. 14. Jabur 81 ayat 14 dugikeun ka 16. Kieu paduan Gusti. Allah ngandika, jalma nu nyaah ka kami tangtu ku kami disina salamet. Anu ngaku yen kami teh pangeran tangtu ku kami di tangtayungan. Ayat 15. Ana maranehna nyebut ka kami tangtu dibalas. Ana manehna kasusahan tangtu ku kami dibaturan, tangtu ditulungan jeung dibere kahormatan. Umurna rek dipanjangkeun ku kami rek disalametkeun. Tah, ieu cumarios patali sareng saha? Seueur sarjana-sarjana nu yakin yen Jabur 81 teh mangrupikeun jabur anu dipidamel ku Daud, Diserat ku Daud. Patali sareng ayat 14 16 ieu teh hiji pangangkenan sanes ti Daud. Ieu nu istimewana, tapi hiji pangangkenan ti Gusti. Jalmi anu mikanyaah ka kami saurna teh. Pami dina bahasa Indonesia mah sungguh hatinya melekat kepadaku. Janten kalimat langsung. Dina bahasa Indonesia mah janten ieu pujian ti Gusti. Kange hiji pribadi anu leres-leres kaange ka manah ku Gusti. Nyata Daud. Baris kieu. Janten ieu hiji kunci pan seueur jalmi nya dina zaman ayeuna hoyong dipujinya. Ngawitan dari hoyong pisan malihan pepujian geus seueur. Kitu nya teu nyumponan kangge dipuji tapi hoyong dipuji. Teu seueur jalmi hoyong dipuji. Eta mah pujian anu dipilarian kitu mah henteu murni sanes pujian. Tapi pujian anu henteu dipilarian anu sumpingna ti saluareun pribadina eta pujian anu leres. Cobi bayangkeun upami urang oge dipuji ku Gusti. Anjeun jalmi anu taat eta saur Gusti langsung kumaha teu bagja. Ieu oge mintonkeun aya hiji jalmi anu leres-leres ka manah ku Gusti. Ieu cumarios patali sareng Daud. Kajabi ti kitu upami urang ninggal dina babad, mangga urang tinggal dina babad, 2 babad 28 ayat nu kahiji urang tinggal ku abdi diaoskeun kangge urang sadaya. Ahas mimiti jumeneng raja dina yuswa 20 tahun. Ngarajaanana 16 tahun calikna di Yerusalem. Lampahna teu cara lampah Raja Daud karuhuna. Henteu sapagodos jeung manah pangeran. Ieu salah sawios ayat anu ku abdi dicutat patali sareng kumaha Daud dijantenkeun patokan. Pikeun raja-raja anu salajengna. Ngadeg Ahas. Salah sawios raja turunan Daud.
Namun henteu sapertos Daud. Lampahna henteu sabagodo sareng Gusti. Oh terang Raja Ahaz mah. Anjeunna mah henteu tumut henteu nurut ka Gusti. Papalimpang Papalimpang sanes ngabdi ngestu ka Gusti. Raja Ahaz mah malih anjeunna ngadamel arca sesembahan sejen. Anu kadua, rupina Daud sanes mung kange pangbanding kange anu awon, raja anu awon, tapi oge mangrupikeun paneguh kange raja anu sae. Pasal 28, pasal salajengna. Ayat anu kadua. Atanapi tinggi ayat nu kahiji tiasa. Hizkia mimiti jumeneng raja dina yuswa 25 tahun. Ngarajaanana 28 tahun calikna di Yerusalem. Jenengan ibuna Abia putra Zakaria. Lampah anjeunna seperti lampah Daud karuhuna sapagodos jeung manah pangeran. Janten ieu sanes mung hiji. Daud teh sok dijantenkeun ku Gusti janten patokan kangge ngukur tingkah pola raja-raja salajengna. Aya nu disangemkeun anjeun teu sapagodos, henteu sakumaha Daud. Anjeun mah sami saperti Daud. Seueur sanes hiji dua, margi aya seueur raja keneh kahanap turunan Daud. Saparatos karajaanna pecah janten dua, aya utara sareng salatan, utara ibu kota Samaria anu selatan kerajaan Yuda disebutna janten kerajaan Yehuda anu aya di Yerusalem. Eta sadaya anu anut, anu ajri, anu keneh nyepeng kesatiaan karena turunan Daud salaku raja di wilayah selatan anu ibu kotana Yerusalem tuk dugi ka zaman Gusti Yesus engke sapertos gitu da ieu gambaran Daud jalmi anu kaajrih ka manah ku Gusti tapi sok sanaos kitu Daud teh sanes jalmi anu sampurna namun anjeunna jalmi aya nu sae abdi sok nyangemkeun aya tipe jalmi. Aya jalmi nu sapertos Daud hirupna teh ajrih ka Gusti teu gubrag kana dosa sareng kelepatan digeuing tobat deui teras ieu Gusti resep ka jalmi anu gampil digeuing. Aya jalmi anu sapertos raja satacana Saul tiwangkit mimiti dugi ka panungtungan teu ka manah ku Gusti. Tapi aya jalmi oge anu sapertos Paulus dina perjanjian Enga. Anjeunna awon mimiti, tapi panungkununganna sae. Teu langkung urang nu mana, eta taros masing-masing. Kitu saha nu model Daud, saha nu model Saul atau napi model Rasul Paulus. Tapi ningal pangandika Gusti di dieu anu model Daud, anu tiasa digeuing mangsa anjeunna geubis kana kasalahan kana dosa. Ieu ka manah Gusti. Jantenkeun contoh pikeun raja-raja sejenna. Tah, model gitu. Ieu gambaran ngeunaan Daud kangge urang sadaya. Tah ayeuna cerita Daud kan tadi dina lagu ge Nabi Daud. Nah, najan awakna leutik tapi tiasa ngelekeun Goliat. Da harita mah alit keneh da Daud bisa keun ngalawan Goliat. Masih rumaja keneh, masih alit keneh. Yoswana anom, salirana tangtos alit keneh da. Mohon. Saurna di pasihan saragam tentara oge, teu kaanggo da ageng deui. Teu tiasa mapah malahan. Malahan teu tiasa mapah aboting hartosna anjeunna masih rumaja dina panafsiran eta. Tapi Goliat kan agung raksasa, gaduh pangawakan anu gagah tapi tiasa eleh. Nah ngelehkeunna teh kunaon? Ku salirana ku katepel, tapi lain katepel biasa. Kumargi nami Gusti nya. Nah, janten memang aya carios eta nya sajarah pangandika Gusti dina hiji Samuel 17 nya. Urang tiasa ningal saha Goliat nya di dieu abdi dimaoskeun kangge urang sadaya supados urang gaduh gambaran kangge ngabandingkeun antawis Daud sareng Goliat. Ngawitan ayat anu kaopat nya Samuel 17 ayat kaopat ngawitan. Kurunyung hiji tukang perang tanding bijil ti pasanggerahan urang Pelisti nantang ka Israel ngaranna Goliat urang Gat jangkungna meh 3 meter make baju kere sisitan berat baju kerena meh 57 kilo dibala kutak tambaga sukuna make istiwel tambaga tak-takna nyorenang tohok tambaga gagang tumbakna kandelna sapihanean
berat congona wungkul anu tina besi kira-kira 7 kilo. Tukang mawa kepengna lempang heulaeunana. Keun Goliat ngajanteng tuluy susumbar ka urang Israel. Karena raun di dinya arek perang, maneh badega-badega Saul kami urang Filisti. Pilih ti dinya jagoan urang perang tanding. Jagona. Pilih tidinya jagona. Oh nya jagona urang perang tanding jeung kami sareng saterasna. Janten ieu gambaran Goliat sanes jalmi anu biasa. Sawalerna Daud mah mung hiji budak angon. Mangsa anjeunna sumping ka medan perang kadinya. Saurakana, wih ka ditu. Jaga domba-domba, sang rek ngajaga domba. Tapi Daud nyangemkeun kuring datang sanes nyanak pedang, sanes nyanak tumbak, tapi ngangge nami Gusti. Rupina saprak dipilih dina pasal 16 ayat 7 tadi, diistrenan dipilih ku Gusti lajeng ku Samuel diistrenan, kakawasan Gusti ngancik ka Daud. Ieu nu janten kakiatan Daud. Kumari kitu tiasa mayunan Goliat. Berarti hartosna sanes katepelna nu aya eusi Sanes. tapi ku kawasa Gusti ngalangkungan ketepel eta. Mohon. Teu pamohalan ka Gusti yang bade kumaha wae. Nya, leres. Teu mariogekeun hal ageng atanapi hal anu aheng kangge midamel hal anu alit sawalerna. Tina hal alit oge tiasa midamel hal aheng kan namina ge Gusti. Daud anu disapirakeun tiasa ngelehkeun hiji prajurit anu gagah. Leres. Kalayan ngangge jenengan Gusti. Taya gambaran Daud sareng Goliat. Kitu watekna Daud abdi tos nyangemkeun tadi. Anjeunna memang manusia biasa sok labuh kana dosa tapi kersa digeuing sareng sajabina. Kitu. Nah ieu geubis kana dosa. Leres. Memang kan urang terangnya Daud sakitu raja ageung, raja besar lah. Teras Gusti oge muji kana manahna anu rumaket ka Gusti, anu sok muji Gusti, malahan cenah pangandika Gusti teh nyarioskeun upami Raja Daud anjeunna muji Gusti sanes mangsa ukur muji Gusti biasa, tapi ku igelna nya kumargi aya kendang upami tos nguping kendang mah pasti ngigel. Nah, Daud mah memang dina manahna teh sok dugi ka joget muji Gusti teh. Kumargi anjeunna bener-bener menikmati nyembah muji Gusti. Tah, patarosana ngarang nah seorang pemimpin sapertos Daud gitu. Anjeunna tiasa bertobat tina. Ieu penting pisan. Memang teu gampil eta anu dicanak sikap ku Daud. Isin panginkan pemimpin ada mah gengsi. Gengsi ngangken kalepatan. Komo ngangken kalepatan mah. Ayat carios andika Gusti dina pasal 11 nya pasal 12 patari sareng hiji kalepatan nu dipidamel ku Daud anu harita balukarna teh ageng pisan. Mangsa anjeunna nyanak garwana Uria. Anjeunna nyanak garwa Uria. Malihan kumargi dosa kalepatan eta dugikeun ka anu keuna teh sanes mung Daud hungkul. Kuliah karajaanna keuna kalebet putra kahiji anu dibabarkeun tina hubungan sareng Batseba. Ieu kakoncara cariosan ieu teh seueur jalmi anu terang nya. Namun anu kurang tiasa ditinggal yen Daud teh hiji jalmi anu manahna tiasa robih, tiasa tobat. Sakumaha ditaroskeun tadi. Anjeunna ngadamel dina Jabur 50 hiji. Ieu pergumulan Daud Jabur 50 hiji patali sareng kasus anu dipayunan eta. Hayu urang tinggal sakedap Jabur 50 hiji. Ieu buktos yen Daud teh mohon hiji jalmi anu nya kersa salaku pamimpin hebat anjeunna mah kersa. Urang tiasa ngaos pikeun pamimpin biduan Jabur Daud waktu ditegor ku Nabi Natan lantaran jeung Batseba. Daud ngangken nun Allah sing hawatos ka abdi demi satia asih Gusti, pupus dosa abdi demi Gusti teh maha kurnia
Seuseuh sagala kejahatan abdi bersihkeun abdi tina dosa sareng saterasna. Dugikeun ka ayat 21. Ieu malulu pangangkenan Daud kana kalepatanana. Janten Daud hiji jami anu kersa tobat. Dina 2 Samuel 12 ayat 13. Mohon maka 2 Samuel 12 Ayat nu ka 13. ayat 13 Dugi ki ka unggalna 14. panganika Gusti. Waler Daud kaula tarima dosa ka pangeran piunjuk Nabi Natan sawangsulna dosa sang raja ku pangeran dihapunten. Sang raja moal pupus ayeuna nanging sarehing sang raja parantos bidamel lampah sakitu aebna eta putra sang raja anu nembe medal bakal maot. Sanggeus nyarios kitu Natan mulih. Tah. Ngangken kana dosana tobat dihapunten ku Gusti. Kumaha kitu Gusti ka mana? Janten saurang pamimpin upami sayogi ngangken dosa tiasa. Tapi ieu mah leres-leres anjeunna mah ngangken dosa henteu mung saukur menghindari tina eta nya tapi leres-leres. Leres diangkat. Ngaros kalepatan. Nah, terakhir Mohon. Pak Adang kumargi waktos miturut Pak Adang kacindekan obrolan urang perkawis Daud naon Pak? Nah, kahiji urang ningal Daud salaku raja. Urang tadi parantos ngaos Yesaya 8 ayat 6-7. Aya hiji raja anu bakal ngalinggihan tahta Daud. Urang tinggal heula dina perjanjian engalna nyaeta dina Lukas 1 ayat 32 dugi ka 33. Eta putra Nyai bakal agung jeung bakal disebut putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah pangeran bakal didamel raja. Sakumaha Daud karuhuna bakal ngarajaan katurunan Yakub salawasna sarta kerajaanana moal aya anggeusna. Tah janten kacindekana Daud teh salaku raja mangrupikeun gambaran oge pikeun Gusti Yesus salaku raja. Anjeunna oge raja. Namung bentenna Daud jalma dosa, Gusti Yesus raja sampurna. Kerajaan Daud seep liren, tapi kerajaan Gusti Yesus teras langgeng. Daud marentah henteu adil, aya kalepatan, tapi Gusti Yesus marentah ku kayaktian, ku keadilan. Amin. Waduh, hatur nuhun. Mundal pisan apa nya? Mundal pisan. Pamirsa geningan Alkitab nyutat nami Daud teh. Kulantaran memang rarancang Gusti ka Daud. Daud dipilih janten raja anu gaduh manah leres-leres muji nyembah ka Gusti Allah anu Maha Agung. Dugi ngalangkungan katurunanana lahir juru salamet anu agung nu nyalametkeun sadaya umat manusia. Cag mung sakitu guaran dina gentra kahuripan dinten ieu perkawis Raja Daud. Mugia obrolan ieu janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Pamiarsa ditebihkeun dina hal-hal sagala rupi anu ngaruksak kana kahirupan namung digentos ku berkah ti Gusti Rama anu Maha Agung. Rahayu, rahayu, rahayu.